Itu mah cerita nama. Ya Allah. Helkeun bae perjalanan hirup yang perjalanan urang moal nyaho salah moal nyaho bener lamun teu salah heula nya ngan jeun eunteng ujang sok lamun bener-bener ujang niat hayang tobat sok sing nurut ka mamang cuang urus cicing heula di dieu nya insya Allah lah aman moal mal kapanggieun ku aparat ge insya kersa pokoe malah sama cangkel mah tu aya pacureun ngebon nyaung-nyaung Pokoknya mah dia dibantuan macul nanaon oge rek nurut ka mamang di dieu meureunnan ieu ku pangeran geus kuduna pikirkeun ambil hikmahna we gitu tinu kajadian kamari di kota teh nya tabongan sorangan kula lampahan yang kikituan gitu teh manuhunnya dites diangkat di dieu nya marasa bisa buka pol terus pokoknya orang teh boga indung bapa ayeuna mah rek nurut ka mamangna rek nurut ka mamang aya atunya dang aya mah rek cong mulang geula teh wayahna we nya tah udud pet beukeut terus hamak eta di luhurnya ka dieu deui nya pokoknya heula beas kemudian laparnya mohon Assalamualaikum. Ki. Waalaikumsalam. Ki. Abdi teh kajurungan ku Mang Ading. Mang Ading si eta urang landeur. Heeh, Ki. Punten heula Ki. Oh, rek naon cenah? Oh, ayo seueur pisan ke obroleunana Ki. Tapi ai kitu mah sok diukeul aja. Nya. Di dieu Ki, Nuhun. Jadi abdi mah Ki hoyong diajar bela diri. Aki mah da teu bisa naon-naon ti dieu teh. Mang Ading kan juaran kaki, abdi jauh-jauh mau ngapain jalan karek pisan ka dieu. Kod naon cenah teh Ading? Ka aki wae ka dieu cenah kitu. Oh. Nya abdi mah ka dieu teh Ki, pokona mah ka aki. Rek belajar di aki di dieu nya Ki. Pangadidikeun abdi di dieu. Sok bae abdi mah meureunnan utang-utang abdi kabantu di dieu sok naonna ku abdi dibantuan. Itu si abdi mah. Nya wayahna we jang di dieu mah kieu. Lamun rek guguru upul bisa macul, Mohon. ngalah suluh, Mohon. terus meureunnan melak pare, Mohon. sangem ujang di dieu.
Biasa nami teh? Dadang, Dadang. dadang rantai. Oh. Disebutna dadang wae mah. Ah dadang wae aki, dadang wae. Ya kieu we jang dadang aya nama ti aki nya. Mohon. Sok we pelajaran ti aki nu mimiti sok diajarna ngeurcai. Nya ki. Oh, Nya. laksanakeun. Nya. Tah cerehna suluhna aya. Nya. Tadi aki ngala. Sok aya nama ngeurcai diajar. Nya ki. Ki ieu di paling mana nya pun Tadi dinya we. we paku eta. Tah. Ki korek lagi. Yes, boleh. Iis nya ki di dieu. Dah kieu suasana di sawah teh. Nya. Mata kaki betak di dieu teh. Awet teh Yang gedang, Ya ki, cai asak. teu acan aki. Sama main cai asak, ieu kurang ieu me bisa ngiga. Yang gadang teh. Hayu Ya, atuh ki tutupkeun hayu. ku akinya, tutupkeun Nya aki. ki hayu. Keluar. Nya. Wah, si aku. Baca tuh. Asik. Nya ki hayu. Ayo. Yang gedang. Gerak, ku yang gedang silat di baju, yang di kapatu. Jangan heula. Tinggal heula.
hiji tinggal aja. Hiji. Kuda-kuda nu halus ya. Masih halus yang dadang. Udangnya. Malik atuh. Mati. Kerangnya. Dadang kaget. Malik deui. Ya, yang kadang enak jurus nih. Yang cepat.
Ya. ilmu kanuragan ti aki tos biasa dikuasai ujang dadang. Mohon Ki. Ayeuna mah ku aki kurang asakeun Mohon. pada lewat tenaga dalam Mohon. ngan omat ilmu ieu tong dipake adigung, Mohon. tong dipake gelut, Mohon. tong dipake nu jahat-jahat. Mohon. Omat ti aki salat anu 5 waktu jalankeun. Mohon. Tekun. Mohon. Jadi Mohon. ku aki ayeuna Mohon. kurang asupkeun ka badan Kang Dadang Mohon. lewat tenaga dalam teh. Sok yang Dadang ilmu nu tadi ku aki dilebetkeun ka nu awak sarira. Gunakeun anu sareres-reresna. Hade yang Dadang, Mohon. mun yang Dadang ke ku aki tos dibrakeun ti dieu ti padepokan aki. Mangga nya. Sok ku aki katibahanan. Sok laksanakeun. Pasti eta nu Kang Dadang nu dipisah hoyong pasti laksana. Nya. Atur nuhun artinya satu asana. Dadang tos dididik dugikeun ka ayeuna. Dugi ka tiasa silat sakedikna kitu. Teu acan tiasa pisan cuman bisa. Sok yang Dadang. Ayeuna mah yang Dadang nu kangen aki. Ya. Sok ku aki urang lebetkeun ilmu nu ti aki. Mohon. Diasupkeun ka badan yang Dadang. Sok yang Dadang ilmu nu tadi ku aki dilebetkeun ka nu awak sarira. Gunakeun anu sareres-reresna. Kade ti aki ilmu tadi diserepkeun ka yang Dadang. Gunakeun anu sareres-reresna oge ti aki omat salat nu 5 waktu lakonan nya. Jadi tampi ku aki mana. Seriusan yang Dadang ku aki dicekel. Biarpun silat yang Dadang neme tiasa. Gerakana neme sakitu mesti aki olah di wae. Insya Allah Dadang muarek aji ieu gaduh ilmu ti aku anu manfaat kasaralea insya Allah. Maafkeun we Dadang ayeuna panginten atos teu tiasa mudun atanapi teu acan. Wah, diwidian itu. Yang Dadang ku aki didoakeun pisan yang Dadang. Sok didoakeun ku aki yang Dadang jadi jelema nu manfaat. Anu biasa ngaberakan susah, san butuh. Tajang Dadang bade iraha mudun. Pamit biasa mah Dadang teh hoyong ayeuna pisan sabab Dadang aya keperluan saja. Pamit biasa hidup dia. Menjang Dadang baki pilihan saudik ageuna eta ilmu aki mana bra. Pada ini ending turun di padepokan aki mangga. Usabab sarosan yang Dadang nu aki di carioskeun tos kapati ku aki. Karunya si Nyai tos lami ngantosan
Jeung bejakeun nu sareres-resna tos di mana Jang Dadang teh. Mohon. Aki banyak perkara wae dadangnya ayeuna. Kayak lah Jang Dadang. Dia aya tresna ka Aki kadeudeut ka Jang Dadang di Aki muda. Aya bakteun kana Jang Dadang. Tong ditingali nya awon saena ieu ikhlas tong dianggap jimat, tong dianggap nanaon, tong dipuja nya ka alok muja tadi. Ieu iket di Aki sana sing manfaat puja angok bade diangok bade muas omat sana kan kadek teh mun bos lami tong hilap ka Akinya Moal Aki insyaallah meureunnan dadang bade usahakeun teu nyaho sabulan sakali ka Aki. Atur nuhun Aki. Insyaallah teh Aki panen dibantuan ku dadangnya. ya Insyaallah. Ya sok kitu we lah Akinya. kan kadek teh lemur mau oleh-oleh ke Akinya Mohon Aki. channel Channel mohon dipangjanakeun Aki. Ya atuh assalamualaikum Aki. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Juk sing salamet Jang Dadang.